Bismillahirrahmanirrahim. Nyaritakeun hal-hal teh mun dina hikam mawarid nur ilahi nu nyulusup ka jero hate. Hese ngomongkeunana eta mah lantaran kumaha diberena ku Allah. Aya nu ner doang, aya nu set, aya nu gede. Aya dicabut deui hal eta teh. Ke aya deui ner deui, aya nu gede. Teu kuat urang dibere hal teh teu kuat teh. Plong poho kana dunia, poho kana makhluk. Eueuh nafsuan di awak urang bakal aya ner. Asa di mana? Teu kuat aya nu ngan semenit plong eueuh deui. Ku sebab naon? Mata neuleu dedeulean Allah, ceuli ngadenge suara urang gabarengan ku nafsu. Eueuh deui hal. Asal aya nafsuan di awak urang eueuh. Aya anu sajam kuat, aya anu sejroning salat, aya anu sapoe, anu sabulan. Kumaha diberena bae ku Allah. Hese dicaritakeunana sebab eta mah berbagai-bagai kanikmatan aya di dinya. Mun keur aya di jero salat hese nyaritakeunana kangeunahan salat teh muncak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat. Nikmat salat teh lantaran keur berbisik, keur bicara, keur ngobrol jeung Gusti Allah. Gerakan urang lain nang urang nang Allah dititah ku Allah. Babacaan urang lain nang urang janang nita Allah, tangan ngaeuweuhkeun rasa nafsuna. Jadi kesadaran anu sejati 100% sadar sasadar-sadarna bahwa ieu salat teh nang Allah. Gerakan takbirna lain nang urang dititah ku Allah, rukuna sujudna kabeh ulah aya nafsuan bakal timbul teng nah. Ngan moal bisa mun lain ahli tapakur moal bisa. Moal bisa. Jadi kudu ahli tapakur. Engke tapakurnya nu penting teh bakal nyambung di jero salat. Tapakur nu penting bakal nyambung ketika nyana lempang. Tapakur nu penting teh bakal nyambung ketika nyana keur kumaha bae. Salat awal-awalna tetep teu daek khusyuk. Allah, di khusyuk-khusyuk ge hese bae. Hese salat ka khusyuk. Inget bae ka jelema, inget ka adu model, inget ka macem-macem teh. Allah deuk mere mah babari ka jero hate teh ai siapan eukeur nyembah ka aing pan aing teh khaliq kunaon atuh sia inget ka makhluk mahina kiai nu ku sia diinget-inget makhluk aing nabi nu ku sia diinget-inget makhluk aing lain nginget-nginget kitu ku ari maka aing teh khaliq tah sia teh babacaan sia nang aing nyieun sia teu karasa ku aing keur dibere bisa maca Fatihah. Sedih langsung didinya teh naon gitu ngara sadar-sadarna eueuh nafsu nang Allah gitu tah dibere Allah teng ka jero hate hal eta keur carita hal keur zikir la ilaha illallah 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 la ilaha teu daekeun ngeunaheun emang tilok ngeunah ieu la illallah geus sababaraha ribu ge teu daek ngeunaheun bae teh engke aya hasil tapakur teh urang teh aya sia zikir ka saha ka Allah aya nu ngazikirkeun sia saha Allah atuh sia dititah zikir ku saha ku Allah atuh sia dititah zikir ku aing ku ari dizikirkeun ku aing atuh kunaon inget-inget sagala ka makhluk ka materi hina tah manuk kitu mending ingetkeun aing nu pangmulya-mulyana jeung pagung-agungna di kitu-kitu ge lamun encan aya halan mah teu bisa teteh kitu teh ngan saukur sungut tapi ketika Allah mere mata hasil tapakutat ijah langsung bae rugi amat atuh make nginget-nginget makhluk rugi amat make nginget-nginget dunia rugi amat atuh maning ka Allah ja Allah nu bogana ku ari urang dititah ku nu boga digerakkeun ku nu boga menuju ka nu boga ji atuh maning ka Allah mulai geus la ilaha illallah la ilaha illallah
bakal poho datang ka subuh ge bedug teu kadenge henteu kadenge ja peureum iyalah hal jadi orang menyeritakan tinu mamintun timimiti anu rendah baheula hal teh nu rendah heula eta nu kukula didongengkeun teh meunang ti almarhum Abah Ki Hairun ka pamajikanana pejit gotok naonkeun opor biasa pejitnyana suka kamar zikir tilok kitu biasana mah mun maca Quran biasa bae mun zikir eta mah keur kabeneran Allah merehal langsung zikir teng eta geus teu karas we ku ngeunah-ngeunahna eueuh dedengean eueuh kajeun anu ngajerit kajeun tah keur kitu teh sakira-kira rubuh imah moal karasana naon eta geus geunahna lain zikir la ilaha illallah ge la ilaha illallah lain zikir kos kitu mah kena ge sebab kadang-kadang henteu zikir henteu la ilaha illallah henteu ngeunaheun jasa cicing teh geran cicing ngahaneng ektasi ngaranna ektasi teh meunang kuari ngaran ektasi obat teh itu meunang tina ektasi wali aslina ektasi teh eta teh bahasa meunang nyokot ti budak jadi ketika manehanana kitu nyepen nah ieu engke aya timbul ektasi tadi Amerika teh aya bahasa ektasi tak kuari dijieun ektasi jadi obat asli nama eta teh ahli-ahli supi ektasi bahasa ektasi mah lain anyar jadi bahasa geus heubeul tah mah tak kuari ektasi ngeunaheun ngahaneng teu kiceup teu ngadege kiceup ge geus teu karasa geus teu nyaho beurang teu nyapeuteuing nikmat datang ka sabaraha 3 poe datang ka 3 poe tah gak dieu deui biasa deui 3 poe teh nanyakeun nyana keluar asa kakarak cikeneh nanyakeun opor geus asak euy opor di mana geus ka mana aya kitu sabaraha poe di jero kamar kaget nyana teu nyaho sabaraha poe di kamar begitu ditanyakeun nu sabenerna 3 poe masyaallah hal eta teh nur ilahi warid asup ka jero hate teu karasa nikmat hal Habib Alwi teu make calana teu naon nangtung kieu benerekeun panon poe gubal gabel atuh gubal gabel saminggu teu robah-robah kitu bae neulekeun ka luhur bae teh mun ditanya eta ngeunah eta teh keur ngeunah ektasi eta keur nu rendah-rendah bae nu rendah teh kos kitu teh nu rendah ieu lamun urang nyaritakeun kitu guruna Gus Dur ditanya gurunya siapa dari Baghdad sekarang masih ada udah meninggal cara meninggalnya juga dibakar dibeulem guru torekat tak eta teh geus beuki luhur bae cara ieu teu karasa da lamun Mama Sobari teh teu karasa nyana teh lantaran dek masak eueuh suluh teu ngahajat teu naon ieu bae suku dikitukeun di panghurung nyanana kieu bae ngagoler zikir ka Gusti Allah masak deui golotrok nu jadi seuneuna sukunyana teu karasa eta teh kitu eta teh lamun teu kapanggihan ku mama mah wallahu alam datang ka iraha ngan mama bae ka dinya toel hei boga kabisa teh kaget nyana sok dipetakeun teu puguh karuh kaget nyana ai kitu teu karasa tah mah hal eta kos kitu tah set asup ka jero hate datang ka kos kitu nah ieu tingkah ke Abu Syita manehanana teh kacaritakeun ngagantungkeun muridna teh di talian huluna dihandap sukuna ka luhur di talian sanggeus kos kitu nyana terus neangan seuneu mirulan di handapna di pirulan atuh terus bae kitu muridnya dibeulem
di belum digantung di luhur ajunya mirunan seserian nikmat teka rasa hal teh kos gitu. Nah itu teh hese teh kos gitu sisi kenikmatan anu luar biasa goci bau ngambil makhluk teh bau awalnya teh nilai jelema teh hayang bau jeung geus pokona mah geus kumaha sih nu sakumaha urang neuleuh kocomberan kan teh hayang asup berat dirinya tal aya anu ngamimitian teh jam lah ieu teu pararugu amat teu pararugu ya teu pararugu amat isi perasaan awak teu pararugu pikiran teu pararugu ngalawudu lah ngalawudu padahal ieu teh jam 11:30 beurang panas luar biasa keur panas asup nyana ka kamar terus teu pake kopiah acan tas segala wudu teh langsung sila anggal di dieu lah maneh zikir bae ka Gusti Allah lah kakara ge meunang bae beureunan 10 zikir ngeunah teu karasa jadi kumaha Allah bae teh merena kumaha Allah bae merena jam sakitu kadang asar kadang peuting kadang subuh kadang-kadang keur nangkarak tafakur zikir hal tah eta nu kos kararitu tah pamere Allah aya tah eta hal teh edan hal teh keur ngeunaheun jadi geus teu puguh tingkah ngeunaheun teh salat atuh ger mukalaf lantaran nyana keur katarajangan kos teu puguh dedengean teu puguh dedeleuan ieu mah halna teh geus sakar lamun nu kakarak mer doang mah teu ngeunaheun aya nu rindu aing sih ngeunaheun ting teh si salat masyaallah hese ka kapanggih ku ngeunaheun jasa dicaritakeun kumaha ngeunah hese bae eta mah ngeunaheun aya maca Quran jam 3 eta teh biasana teu pararugu heula mending mandi ngalawudu maca Quran ge geus didemahkeun jasa lain cara maca Quran nu biasa lalauna auzubillahi minasyaitonir ancal bismillahirrahmanirrahim yasin kos du daek-daek henteu wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin tertuju ka makna ala kadar innaka ala syirat mustaqim tanzilal azizir rahim Allah mere dinteng nikmat aya kangeunahan anu luar biasa teh atuh Quran ge ragag biasa ragag kos urang bae kitu agak lebih nundutan ikir cerita nur ilahi aya nu dibere ner doang aduh bunga nikmat aya nu rada luhur hate tak rasa ngeunaheun jasa aya nu leng datang ka poho sababaraha poe aya anu mabok eta nur ilahi datang dibere ku Gusti Allah lamun Syekh Dakok begitu salat Allahu Akbar nangtung bae sampai sapeting nangtung bae dideuleu deui ku pamajikanana nangtung keneh dideuleu deui nangtung keneh ji pae tah naon ieu tapi henteu biasa napas gitu deureuh sama keur salat mun keur di luhur beuteung kebal amat teh haji aduh Gusti Allah aku makasih Allah kumaha Allah bae nu merena tapi saat nafsu eueuh nol jasa di nolkeun jasa nol moal bisa teh lamun teu ditapakuran mah tapakur heula hasil tapakur teh eta teh tadi urang kadang-kadang datang keur wudu kadang-kadang salat kahiji mah eueuh kadua mah katilu jol bae urang keur non gitu ngolembar ke anu pikiran ke anu Allah nu negor tamah Allah nu negor iza nasita di mana anjeun poho aiqaztu kaula nu bakal ngoet iza gopalta di mana poho anjeun zakartu kula nu ngengetan geus urusan Allah tah diusahakeun ku kumaha ge moal bisa tamah nah etalah anu henteu bisa dikasab ku urang
tuh bisa dikasab kurang mentak dipermasalahkan ai wali bisa dikasab tah henteu pangkat kawalian mun nyarita pangkat kawalian bisa lantaran aya metodena tapi ketika nur ilahi datang mah lain menang urang kumaha Allah tah eta nu teu bisa dikasab teu bisa dikasab tama urusan Allah bae ngeunah sakjana ku nikmat aya nu teu kuat teh aju berat ka pamajikan berat ka anak biasa deui aya nu terus mempertahankan kangenaheun bae kangenahanan eta bae terus acak-acakan geus bandingan ditinggalkeun nya pamajikan jeung anak nyanana ka gunung geus macem-macem tah mah aya nu bebeja cara Syekh Asnawi kawin jeung kitu Siti Halimah ngaranna eta teh masih keturunan Banten tah puter Kodi teh mun kuari mah meureunanan kitu kekuasaanna teh sakabupaten tah eta dikawin setelah dikawin dititah ku Kiai Abdul Karim kudu uzlah mal bisa itu uzlah mak bebeja ka pamajikan mangkaning panganten hanya sanu sanggup panganten ninggalkeun susu cok tapi saya Nawawi mah dasar ku Allah geus diekos tuan geus dizakar tuan bebeja ka pamajikan ning jika kemandek uzlah heula ieu ulah kukumahanya tungguan di imah atuh teu naon dasar turunan tuan Syekh Maulana Sun surti nya mah salaki deuk ibadah teh nya coba lamun turunan tukang topeng ye ai kakak deuk itu mah tuh kakak baik mah nya kula teu diurusan geus sampai di sini sajalah wah aduh kutung hujan dah mun tah matu turunan teh gadukung mantak Siti Rohmah teh tah Kangjeng Nabi Ayub ketika manehanana gering nu sejen mah menta ceret nu hiji man teh Siti Rohmah kudu eta turunan Kangjeng Nabi Yusuf nu mantak eta dina pikih sing hade nasab lain deui nasab mah kuat ketika urang nyieun pasantren coba nu teu boga turunan mah keur loba berkat cenah hahehe keur eueuh berkat tah ngojek behabek turunan jore tapi coba ge turunan wali turunan kiai teh dituna ka ulah cangcaya jadahar nang Allah atuh urang teu dahar ge nang Allah geus kula mah balik bae bagi parah tambah sial jasa moal aya turunan moal ih kabeh ge nang ngatur Allah keur aya atuh urang syukuran keur eueuh urang sabar bae ka kula demi cinta kakak moal kudu ninggalkeun kakak mun pae hayang nyaho kuburanana kula kakak kitu keneh kula ulah cangcaya kakak mah ayeuna mah magahan ngaji bae terus ulah sieun pokona mah nyaho dijualan menu di imam mah jadi beda bae turunan mah kuat eta ye contoh Syekh Asnawi bae 3 tahun kapan eta ditinggalkeun panganten teu balik-balik 3 tahun leuweung nu ditangtukeun 3 tahunnya na zikir bae geus 3 tahun kakarak balik eta panganten kayan panganten surti pamajikanana lantaran dititah ulah wakanyieun pasantren kakarak bisa maca kitab doang mah ulah wakanyieun pasantren kakarak bisa nyurahkeun kitab mah ulah wakanyieun pasantren kakarak bisa ngadalilan doang mah dihareup tantangan loba jasa ai kitu mah itu ngajak gelut dilawan ku gelut deui loba tamanu kitu mah ya nu hese ge ketika batur marah diciduhan sia seuri Syekh Abdul Karim teh kos kitu tah ngawurukan ka Syekh Asnawi ketika batur nyamok ditangkis ku sia dijotos loba tamanu kitu mah tah ketika batur marah dijotos sia senyum eta nu hese ketika batur ngomongkeun ka sia ku sia diomongkeun deui ngajabrak kiai nu kos karena itu mah cak Ki Abdul Karim teh guru Syekh Asnawi tah eta teh guruna Ki Ahmad Khatib jadi Syekh Asnawi teh guru ka Ki Ahmad Khatib ngan kaburu maot jadi diteruskeun ku murid nomor kahiji urang Tanara Syekh Abdul Karim mah kadinya ka Syekh Nawawi tah eta guru Syekh Asnawi teh Syekh Abdul Karim anu datang keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah oh datang Syekh Abdul Karim kadi bejakeun eta tamu gitu. Di itu benang diganggu jak keur zikir. Bejakeun eta tamu. Nya nama lamun keur zikir teu bisa ieu bae eta tamu bae bejakeun gitu sakade. Bejakeun ku hadamna, mama aya tamu. Kos ku batamuna. Tamuna pendek cek. Oh, ngaranna Abdul Karim. Wah, geger kali itu mah guru. Cek teh. Gegeran dipeluk, beres dipeluk. Asnawi, sia zikir atuh ulah duit-duitan siapa zikir sih duit. Tah mah haji pudoli kos kitu mah.
Aduh. Geus sakitu aing mah titip hiber deui ka Mekah. Masya Allah, tak eta istimewa nak boga guru teh kos kitu. Ulah kieu sia zikir bae loba nu mere bagi dua tuh pan aing guru sia. Waduh invest burung. Sa guruna torekat kuari. Mantek isi dari teken torekat ke guruna saha anu geus ijid jasa kana dunia. Ieu mah menta guru. Sia bangunan ngeunaheun jasa ja aing mah ieu zikir kieu bae sia mah bangunan metak kitu ngeunaheun. Atuh aya na sabulan sakali mah inget ka guru. Pan aing guru sia mah nya sia teh inget ka aing pan aing guru sia. Itu mah guru jurig teh mah kos kitu. Ji ulah sok kikituanan ngagurukeun bae ngamuridkeun bae ulah sok aju hayang menang bagian. Ya Allah ya Rabbi eta nu harare sega kos kitu. Nah, uzlah 3 tahun saya Asnawi balik ka Karak sok gerenyen pasantren kuari mah. Ngaji. Lantaran diomongkeun geus moal marah. Ngaji ikhlas teu hayang bayaran. Sanajan 3 panggung teh hayang barayan bae. Sok aju sareuri bisa mun ka harita. Tah eta kos kitu. Geus jadi ngaji teh bener-bener lillahi kalimatillah langsung seungit. Urang mamana urang deket datang ngaji urang jauh bahkan tamuna encek budak Belanda daratang atuh biasa bae aja tanggung jawab wayah diluruskeun bae jang ngondang teu naon henteu apan eta teh dijieunkeun khalifah teh ya kudu ngaberesan umat teh ya etrogen macem-macem jelema teh nu datang teh anu endek silaturahmi aya anu endek ngaji aya anu endek hayang nyaho doang aya anu Islam aya anu munafik aya anu musyrik anu kafir hayu bae ngondang teu naon teu geus jadi mah masalah lantaran naon lantaran hatena sakumaha mah teh kal jibal kos gunung mah ditumpahkan ku sasaha bae tilok ngomong sugan barang ditumpahkan ku nini aduh cak gunung ulah tuh nini mah aing neuleukeun nyana teresep pan nyana naik nyingkap aduh aing teu ngeunah neuleun nini mah cak lawan emang kos parahu ujore cak nyana teh sugan ngomong ka kitu teu ka bae naik bae dah kos kitulah geus moal gahar kita nikmat mantak sehat dawi tok luar biasa jadi besorotan Belanda tangkap ku Belanda ditangkap di penjara di Tanah Abang lantaran kurang puas bawa ke Cianjur 3 tahun ngedekem lagi ye emang aku orang di zarahan bae kadinya non ahli Allah sahabae hayang zarah kadinya di sisina loba kuburan hayang orang zarah kanu di sisinya na henteu di bejaan bae tah ieu geus anu tas bodoh aing mah deket ke Asnawi bae dititahan di kuburan loba zarahan embung aing mah embung bae naon eta hate urang teu katarik lantaran urang dek menuju Allah ieu ahli Allah jadi urang resep bae sanajan teu kazamanan aju di dituna anu mentaan duit greget pan urang menta jang semen teh menta jang pasir teh puyeng aing mah pan eta teh urang teh kuari puyeng menghadapi manusia menghadapi problem geus teu bisa jang jilib ka masjid geus pararanas ka musala geus ka makam Syekh Asnawi nenangkeun pikiran ka kuburan sugan tenang urang di ditu maca Quran maca sholawat belah dituna mah nginget-nginget bae bahwa urang teh bakal maut di dituna aya gangguan beuki parah mantak ge steril kuduna mah kuburan mantak paling nikmat ziarah teh paling nikmat di Jawa Barat mah eueuh deui di pamijahan diakui ku kabehan naon sababna datang ka luhur aya nu menta eueuh datang ka luhur aya kuncen eueuh datang ka luhur aya nu neko-neko eueuh bebas paling nikmat diakui di Jawa Barat mah ziarah teh di pamijahan datang ka luhur dek ngendong 7 putih los pamijahan bebas bae nginya urang boga problem datang gak ditunggaringkuk bayaranan tuh duh hutang gede amat emang bisa kabayar ku ziarah moal kan ieu mah minta ketenangan jiwa bae nya nama wali ku deket sampai geus tenang jasa urang sebab naon urang boga hutang ieu sahibul makbaroh mah Syekh Abdul Muhid tilok boga hutang jadi urang nempel kadu tilok boga hutang jadi ngeunaheun aya datang ka imam atuh puyeng deui tuh iya hal teh keur carita hal contoh laletik hese sebab moal anggeus-anggeus caritakeun hal mah aya nu berener aya rada gede aya nu gede jasa
nyarita kenala sebab penemuan pribadi sanajan kukumah ngansa kadar gambaran dina hikam gambaran nukamari dina kitab urang jeung gambaran-gambaran dina kitab-kitab anu lain eta masa kadar gambaran nyaritakeun kok eda hal adapun nyaritakeun nu sabener nama pengalaman pribadi macam-macam cek Imam Ghazali mah waktu datang hal kieu cek Imam Syafi'i mah kieu cek Imam Hanafi mah kieu para wali-wali Allah cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kieu tak ketika dibere hal ku Gusti Allah mun bertahan terus bertahan eta mustajabud dawat hayang naon bae ge nyana kerteg hayang deuleu Baitullah blak aya Baitul kerteg hayang coba hayang ningali ka Yaman kos kumaha blak Yaman tak eta teh manehanana ge kaget sorangan ge kaget Tun Syekh Abdul Qadir mah panleutik keneh umur 12 tahun begitu ngobrol jeung sapi ye makulik tali haza cek sapi maneh mah di dieu lain jang nutur-nutur sapi cek sapi lain maneh mah lumpat cenah sapi ngomong ka nyana makulik tali haza cek sapi nyileuk maneh mah lain jang nutur-nutur sapi lain jang ngangon sapi balik ka ieu mah bebeja ka emak ngan memeh bebeja ka emak naik ka para begitu naik ka para kadeule lantaran pas tanggal 9 harita teh kajadian tanggal 9 bulan haji berarti keur wukuf pan arpah kadeule arpa kadele kutan Syekh Abdul Qadir eta umur 12 tahun geus kadatangan hal mana halna ngomong teh sapi hal eta lantaran di awakna teh keur bersih jasa bersih luar biasa ku kaget-kagetna naik ka para di para leuleuh keur wukuf deui beuki kaget bae hal kaget jasa anu luar biasa kakarek bebeja ka emakna bebeja hayang mondok mah abdi mandek mondok bae budak-budak makin dek mondok hayang mondok sorangan emang tas naon tetep jangan ngomong mondok bae abdi mamangan mondokna moal balik deui ka imah percis kos mamang we gitu mamang ge gitu mondok teh nekat da moal balik sarua jeung Tuan Syekh Abdul Qadir prak di urang mah bapana can datang ka imahnya bismillah budak mondok mupahara jasa toh aju lantaran berunding ya di pasantrenkeun ku emakna ieu keur carita hal eta aya hal ka Tuan Syekh Abdul Qadir ngadorong hayang masantren lantaran tas ngobrol jeung sapi mana aya jajan lagi karek eta ngobrol jeung sapi ngomong kadenge langsung kemudian naik ka para leuleuh nu keur wukuf kaget nyana mantak didorong hayang masantren jasa lantaran hayang jasa ku emakna atuh diizinan ieu aya ditinggal abah maneh 80 dirham 80 dirham bawa ieu ka pondok tah cak Tuan Syekh Abdul Qadir lantaran kula boga dulur kajen kula mah 40 dinar bae nu 40 jang dulur kura Masya Allah leutik keneh geus kos kitu urang mah mun dibere 80 mah mun aya mah tambahan deui nu dulur kura ge jang kula bae jeung nya mah di imah ieu eta mah awak teu pupugu Tuan Syekh Abdul Qadir mah dibere 80 dinar cak nya 40 bae nu 40 jang adik kula bae Masya Allah budak kele geus nonjol ka zuhudanana ka qanaahanana berangkat ngomongna ge kumaha Abdul Qadir maneh besidek berangkat jung jeung kopilah nyah ka negeri Baghdad ku emak geus dititipkeun ku emak dititipkeun ka kopilah ngan gegedena mah dititipkeun ka Gusti Allah eta ngomong pohara jasa emakna geus ulah cangcaya ngan hiji doang amanat mah sing bener ulah ngabohong sakitu bae cekel omongan emak ulah bohong sakitu bae ku bagus dititipkeun ka kopilah jeung ka Allah gegedena mah tah nitipkeun teh ka Allah langsung ja Allah nu bogana geus teh ceurik teh naon mana jangan saya Allah ieu berangkat eta kuran eta bisa kuat di jalan mah biasa teu boga dedeuladanan ketika dibere hal ku Gusti Allah sapi bisa ngomong mantap kamari Habib Rozaki kituan bae jeung manuk tuh keur ngomong eta nya jeung manuk kan kabawa heheotan lain itu kabawa ke Habib Rozak kabawa ke manuk jadi ngaheot tungtungna oh iya mah jadi berarti Habib Rozak keur jadi manuk aduh pindah-pindah nah ieu kadeuleu tuh lamun Syekh Nawawi mah paningali Baitullah lamun Mbah Bolong anu di itu teh anu di Surabaya anu di Ampel lantaran pacekcok bae masalah kitu Baitullah coba cekina pesok ka dieu cek Mbah Bolong pesok ya korek saeutik bade korek coba deuleu tah bade deuleu ya Baitullah di deuleu ku kabehan ya Baitullah tadi korek coba urang di imah ngorek-ngorek kitu kadeuleu naon coba di jerona aya bayombong bisa
bisa di pamere Allah baik pamere Allah tek kira merena baik Allah jeung beda-beda keterangan jiwa ketika nafsu teh kos gitu mentak nolkeun geura nafsu teh nolkeun jasa cara nolkeun ku puasa cara nolkeun teu puasa ge ngosongan bete napaan mata tapaan urang mah kumaha bisa aya halna mata can ditapaan jaku urang mah tuh can orang napaan mata can orang napaan ceuli can orang napaan irung can orang napaan sungut can orang ditapaan kabeh ge malah diumbar woi itu naon kokolebatan bae mana tuh tiungna beureum diumbar panengan eta lain beureum coba napaan mata napaan ceuli coba geus kebal ditapan mantak teu bisa lalagaan urusan kawalian mah teu bisa lalagaan sebab lawan ieu mah lain urusan maca urusan hal tah engke urang geus bersih mata bersih ceuli bersih sagala-gala wudu ge wudu datang ka ulah aya nafsu ngalah wudu ngeunaheun ge lamun wudu eueuh nafsu mah nikmat jasa engke aya nu nanya di hate urang deuk ka mana deuk ka Allah yin wuduna nang nita Allah nu bener teh wudu pan aing delekeun sia urang asa di delekeun komunikasi terus hasil tapakur engke wuduna ge asa di delekeun ti wuduna keneh geus asa jeung Allah leumpang urang ka masjid asa jeung Allah ketika salatna geus tek geus nikmat jasa tah ieu hal jadi geus teu kaharti nah ieu mah heulanan ala kadar mun diomongkeun nu leuwih luhur deui tahapan-tahapan kitu bangsa kelas-kelas kutub nah eta geus kos edan ge bakal kos edan mantak kuari mah kieu bae cenah fa awalus sair ilmun wallahu